Allah At-Tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiatan fi jasadi wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wal najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Alah, alemnya. Alhamdulillah, jong-jong nangis ngelaksanakan sholat mau 5 waktu. Balik Bismillah. Bakot lo bahileud Dang. Kenaon, Dang? Pateng. Aduh, getol bener ya. Kamana ieu? Ngegemuk, Dang. Bener getol. Getol. Hade gini melak naon ieu teh? Iya we bako. Bako. Dang, ini satu hujan. Nyungan heula. Heeh Lah, damang. Alhamdulillah. Di dieu pateng Nya. Miuhan heula. Nyungan heula dia. Hujan. Diri cangkeng itu. Oh, getol-getol teuing atuh ari barang gawe. Hujan ieu mah tinggal itu. Wah, pindah dari itu tuh. Heeh. Hujan gitu. Di dieu merenah ya. Tos di mana Pateng? Geus nempo sawah bete hujan bisi rempag. Langsung kayaknya sholat heula. Dadang geus sholat can. Aduh. Can Pateng. Nya tadang karena sholat mah udah diengke-engke. Hirup teh moal 1000 tahun kudu buru-buru nya lamun geus ngadenge suara adzan teh. Buru-buru ke masjid. Mun Pateng alah kajongjonan wae teh di kebon. Nya matakna aya nama kudu inget kana waktu. Buru-buru ieu sholatnya. Ari ayeuna sok ka mana aya Dadang? Usum corona kieu mah Pateng di lemur we geuning da kumaha. Mantuan kolot. Nya aya nama di kota ge hese ngala duit teh lah. Ku corona kieu. Di mana-mana nya. Heuleuheung atuh boga kieu pakaya di lemur. Lumayan iya ya nu kolot. Nya syukur atuh sing barokah sing manfaat Nuhun. sing kepetik hasilna. Dang, istirahat geuningan. Dek balik ayeuna tuh. Ayo Pateng bisi ngagedean deui. Nya tuh ngumpeng raat. Lihat tuh. Jang urang ieu motong jalan dia mah deukeut. Ayo. Ulin keraresel. Motong jalan tadi ya. Ulin katanya aceng tadi ya.
Alhamdulillah. Pak Ceng. Dah. Bagi ya. Iya, udah. Sebar atuh. Ada ameng ieu. Ya. Terus di mana bieu? Ameng ti kulon abi teh. Di kula teh dinya. Masih ganur di Surabaya ya teh. Nah, BG Bang Aceng dekar kitongo. Ditong apa Ceng? Nya, perlu biasa we di Oh, luar. iya. Duh, ojek anjir gua muatan wae ka mana muatan teh nya? Sepi kieu jeung buru-buru hujan teh aduh. Angkring bisuk-bisuk cara aya muatan nah nyantai lewat di dieu lah. Alah, udah mental mang hujan. Iya. Kenal. Mana Jod? Biasa we, ngetem we. Ngetem? Gak ngetem boy, muatan ieu lah. Bisuk-bisuk ngetem di dieu kan narik. Can narik hiji acan ieu. Itu isuk-isuk can narik mah geus we nang anu nu lain. Hese Jod urang karena mobil keur corona kieu mah euy, muatan teh eueuh kan sepi. Ah, sepi mah geus we usaha jeung urang. Usaha naon Jod? Usaha urang jalan pintas. Jalan pintas. Seueur jeung urang yuk. Mentas kieu jalan pintas teh kawangan. Lain. Cing kumaha kieu. Kan teu sepi usaha. Sepi. Jeung urang we urang ieu tong angker. Kan angker maksudna kan angker kumaha? Teu urang teh ieu we. Ieu semedi. Semedi. Yang beunghar mah kitu. Munyung atuh kitu meureun. Seru lah. Kira-kira apakah berhasil moal? Hasil yuk. Waduh. Di mana angker pisan? Oh di tempat angker mah aya di lebah di mah kosong. Ah, didinya cocok. Berarti kudu sore meureun ke Heeh. ritual. Sore Naon we bae. syaratna naon wae? Itu biasa itu saja. Sasajen. Soalnya orang menang di lapat puting. Dilapat. Kemarin Wah. Berarti kurang cobaan we itu non salahna orang coba. cobaan daripada sepi wae ngojek. Sepi wae ngojek mending orang cobaan. Heeh. Sugan tuh beungar. Sugan we. Bae geus ngabang mah. Coba nu berhasil Jod. Heeh. Aya we ngadenge sebagian mah berhasil. Waduh. Menang di lapat. Kumaha cek di lapat. Maneh benar. Kudu ada tangan mau angker. Maksudna mah heueuh dipikir deui teh. Oh, berarti lapat teh asmedi. Oh. Hayu atuh Dengan siapkeun saja. sajena. Gampang gitu malah. Apal merenya pokona mah sajen apal gitu mah. Musrik Jod eta. moal kan mah. Pan ngaduakeun Allah teu meunang eta penting kitu mah teh. beja batur. Heuh ari sakituna mah heueuh. Heeh. Bae atuh Hayang kitu we. mah. Heeh. Hayang ieu beunghar mah atuh sana teu hayang KBG lijin nu gelo mah teu Ayo ikuti Pak. Cek urang mah. Bae atuh hayu siap. Hayu turun nit Jod. Ayo ayeuna. Hayu siap. Kurang siapkeun alat-alatna tuh. Heeh. Hayu atuh lah. Kitu mah. Ayo lanjut lah. Asli juga dota nih. Wah, berdua sekalian aja naon. Kopi hideung. Rokok. Kemang, kamar dulu kemang. Guru Pak. Iya. Mana sih gula kopi? Ah, jerang ah. Kopi Pak. Rp1.500 hiji. Ya 900 deui. Kan coba kopi gede ngungkul ada ieu teh. Lanjut ya. Ayo, nuhun ah. Yo, eno. Gila, mana?
Aduh. Dan aya tuh. Siap. Iya tuh. Aya mah tuh aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Assalamualaikum. Dah mah. Alhamdulillah. Dan kenaon mana? Sehat, Ceng. Alhamdulillah. Dah, kenal mana dah? Iya, waduh. Jauh-jauh teh kulit teh tuh. Marah aja teh. Ah, supaya peryogi ka Paceng. Lah, Dari ukurannya. Paceng lah. Ah, please. Lain Mang Jang masih teu ngojek. Tiseun Ceng lah, ngojek tiseun wae. Nya keur corona kieu mah. Nya, corona kieu mah aduh Efek power. ekonomi teh kana naon-naon tuh dah. Hese we, Ceng lah. Lain aya perlu naon ieu teh? Lain Ceng. Heh di loba kembang nek. Mungkin kembang. Kemang. Ya. Naon kemang? Keur aya perlu we Ceng. Tadi koe. Atuh neangan. Aya nih nya. Nya sok dinyangan teh tadi teh. Ah, Ngalah teh balik ke ada mungkin kresekna tuh Ceng. kresek. Plastik lah, plastik. Kayak urang neangan. Pakai aya mah sarengkap. Ini kopinya. Kopi lah. Kembang keur naon kemangnya? Peryogi we Ceng. Geus bentuk ka di. Nah, iya. Nuhun Ceng nya. Iya. Lah, Kata dia kemang. Itu Nah, ngalah nah. itu bentuk sugan. Wah, nyesil ya. Sakedik we Ceng ah. Ya tuh dek. Iya. Ada mah Ceng. Ya, Sabaraha sok. rupa, Jon? 7 he. Oh, 7 siap. Mangga Jon. Nah, iya Jon, podas maksudnya. Iya. Nu beureum aya nu beureum. Jon. Tah ieu beureum aya Jon. Lain dang. Kenapa itu? Tuh, gitu. Malah kembang 7 rupa saya curiga. Kata-katanya Nya. Nya mesti dibikin teh. si kalem. Ngarupa menjak 5 Jon. 5. Oh, tapi 2 deui. Ah, iya Jon. Mohon Mohon ya, Ceng kalah. Tah ieu. Tah ieu Jon nya jadi Jon. 7 nya. Pas 7 Jon. Kumaha ya Kang Jang? Ah iya, Ceng nuhun ieu lah. Nya sok atuh. Kemangna. Ieu teh lah kali. Bari sekalian. Iya jangankan cairna ke kopi, cai gaduh lilin teh cai. Lilin. Oke. Asa Ah, aya tilas we, nu tilas lah. Nya, urang neangan atuh nya. Mohon. Kopi na Jon. Oh, Nya, itu urang pangilihkeun sakalian. Jon barang tadi Jon. Ka dieu we. Adinya we. Tonton. Hiji atuh. Mohon. Curiga si Ojo jeung Mang Ujang boa-boa. Masih dang. Kunaon maneh? Masih teh ke kebon. Henteu, Naon dia ngaceng? iya we ulin biasa. Siapa? Aceng teh lilan. Oh, Ceng mah sok lila Jon itu. Kopi tah. Nya nuhun Ceng, nuhun. Ayo teh urut ieu parje mati lampu sok. Oh, nya bios tuh nuhun. Lain keur ieu lilin. Ah, Tapi biasa hideung. we, Ceng. Kemang. Kemang mah kerja nyekar. Sama Waduh. Ya, Sambil udud sambil udud itu bari Nya, nyekar asa ketiris. sama kam gitu. Nya. Ayo ka mana teh na? Nya terus ka itu rek nyekar heula. Nyekar. Heeh, beureut Nya atuh sok. ditonton heula nya, Pak. Mun mangga. Ya sok. Nya tuh pacek. Ayo mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadang, dah. Lumayan. Aya untung teh nya. Lain dah. Asal ada curiga. Sarua mun tadi ge Inti ka sugan. kalem mal balik ge Nya, kurang itu. selidikinya. Siap. Dasar ada curiga heuh atuh ayeuna kembang 7 rupa. Lilin. Kopi, lilin. Heuh keur naon eta teh? Keun urang susu Nya, mata-mata. ari si Ojo jeung Mang Ujang teh eta teh tinggal lagi geuningan ah. Apa sekarang itu wae nya. Teu balik. Bae. Mata kana selidiki we yang nyawa teh. Titurkeun ye. Ayo nanya. Nya, Duh, kalem. dasar ada curiga. Nah, urang mah bejaan nya.
Siap, kalem. Mudah-mudahan we Kang itu si Kang Ujang jeung Kang Ojod jadi pakaian nu aneh-aneh kemang atuh dah dia teh asal curiga kana bae si Dadang sina ditempo bukan ke ngabejaan. Untungnya saya Untung aya dipake geus kemang. Penasaran kudu ditempo ieu mah. Ah. Itu motornya bener. Tempo ah. Ieu mangkar. Kunci udah Jod. Itu di dapur. Oh, Selawangna. Ayo Bang Ja. Dia Jod. Bener Jod. Ada ini mah. Ntar di mah nya. Siap Jod. Tuh. Ah, bener Jod. Bae bau sedih mah. Lanjut, ini gue baru penting. Ah, kurang oge nu kitu mah begada. Siap, Jod lah. Ye, Air lilina Jod. Tah lilina. bensin ada bensin. Bensin Jod. Bensin Jod. Sina. Ayah wae Gusti yang menghargai ya Allah. Terus Ieu mah. Oh, Jod. Coba aduh. Tah kemana tuh lupa kan ya? Lupa. Emang di Jod atuh Jod. Orang itu lah Jod. Nah, doana tuh Jod teh arti urang ieu. Nah, impian mah doana teh kieu hom pimpah alayung gamreng. Oh, Cing ciripit tulang bajing kecapi. oh siap salat. Hmm. Hom pimpah alaihum gamreng itu cing ciripit kadal buntung duit sarimit kadal buntung itu doana gitu. Sok. Sok itu Jod. Ah, Mang Ujang tapi kudu bari pereumnya. Macakeun na. Oh, Urang mah bari naha teh dan sapal. Oh. Sok. Hom pimpah alaihum gamreng cing ciripit kadal buntung duit sarimit pake modal untung. Iya motor lagi. Alaihum gamreng cing ciripit kadal buntung duit saringit pakai modal si untung cing untung sing untung sing untung sing untung. Wah, bener sangkan teh. Si Ojo jeung Mang Ujang teh kerituan. Wah, kudu abu sih. Pimpah alaihum gamreng cing ciripit kadal buntung duit saringit pakai modal untung si untung si untung si untung si untung si untung. Hah, siap. Minum kopina. Bebeja imah ka Acang. Cing ciripit kadal buntung duit saringit pakai modal untung sing untung sing untung sing untung sing untung sing untung. Sok rempok. Duh, ah Jod, Ya bener. kopi tadi minum. Ada ilmu kemana boleh? Urang kan ngedoa teh ka bareng. Udah bingung. Ya, ngerti Apa kan. kabarnya sih rumah? Ieu berhasil. Mesti mah Jadi benar tuh Jod. ora jadi. Benar jadi. Ieu. Iya kumaha ini kumaha yuk? Kata mah kieu. Ada adik gitu. Udah ambil iku. Kumaha kumaha? Kita ieu. Oh, inciripit ada buntung duit saringit pakai modal untung. Hah, imah kudu bebeja ka Pak Aceng. Bebeja imah. Dah naon eta? Itu Mang Ujang jeung si Ojod asup ka imah angker Mangker. ke ritual. Ya, palingan tadi asa teu para rubuh teh heule curiga we dan emang Bener kopi. we. Nah, aya nama ulah diantep ke cara nama.
ngeresahkeun atuh nu kitu mah nya. Urang teu bawa itu ka ditu ayeuna. Tompo urang susul. Heeh, ayo atuh. Ayo. Daguan di hareup atuh udangnya. Siap. Udah orang tempon juga apa? Curiga itu mah nya. Pas Dari ruangan di makan. nah, ieu di mana teh ieu? Iya di jero. Alhamdulillah, sih suaranya patang ejeng kopi Panipuan. jujur kesugan teker lain naon ke lain Sudah ada minum manega bedanya. Kerituan. oh faktor ritual naon Hayang beunghar. hayang beunghar balik kieu usaha Cek si Ot. Jod di mana Dia bak kemana eta? semua balik gimana kieu mah Nah, gitu. naon Di kieu meureun. Nah, Naon Ieu ieu? naon maksudna? lain eta pagawean kita musrik Aceng. Musrik ngalanggar tina agama ieu teh. Kumaha urang we? Lain hayang aya duit mah, boga duit, usaha. Ari hese. Teh lain ieu tong kikieun atuh. Teh urang ngobrol baik-baik heuh. Urang ngobrol ayeuna mah. Ngacokeun. Selesaikeun. Si Dadang guguluna ieu mah. Si Dadang guguluna tinggal siksa. Mana bebejanya? Acengnya. Jadi tetulus wae di ritual teh. Da panipuan atuh ieu mah. Lain panip nipuna, nih tenipu. Naon urusan maneh? Musrik nyaho ieu kieu gawe teh. Heeh, apal. Hari apal nah kala dilakukeun atuh. Dia ieu. Iya, iya. Teh ribut Itu teh. benangku di papatahan. Jod, lawan Jod. Tuman gagalkeun wae Jod. Lawan Jod, ya kurang hancak tuman. Hiji mah. Ulah tuh ulah. Ulah dah maneh ngagagalkeun. Ceng didinya geus ngaganggu rencana urang. Kewajiban juga saya dilarang, dihamdulillah soalnya geus musrik. Ngalanggarkeun aturan agama nu kitu teh. Tong loba ngomong ah. Jod, kunaon maneh? Jod, aceng euy. Kunaon maneh? Jod di mana sekarang? Henteu paceng Pada awal aceng. ngobrol. Ditanya ke pernah kabawa kumaha gituan teh Jod. Pongan atuh bieu make dinglet nonyok. Sok, geus doraka mah kawalak acing teh teh. Buru acing teh buru. Kulis teh. Ih kawalak geus mah. Di papatahan. Naon dah maneh? Padahal ada itu sudah Baik. Naon dah maneh keluarna? Teu, Teu bisi salah. Bebeja aceng. Nah, Ngatokeun sok diu. Tuh di teh paceng ka ajakan si Ojon tadi teh. Bener. Ceng mah doraka. Sugan mah kudu dikieu deui yeuh. Nanaon anak Aduh, kira bisi panasaran kene. Bisi panasaran kene. Diteruskeun lawan aceng.
Nek diadu hayu. Malah nyeri. Cek aing ge doraka ngelawan Aceng mah gitu wan. Ngelawan Aceng geus teh. Doraka. Terus bae salah meureunnan urang munjot tadi hampura we ka Aceng. Musyrik itu banget naon nama. Lain Jod, Jang, nanya ke gigit uang kita hayang naon eta teh. Naon, Jod? Hayang beunghar atuh. Hayang beunghar mah lain gigituan Jod, Kang Jang Kumaha tuh? Kumaha Ceng atuh? Ngadoa, usaha, ikhtiar urang teh nyokot jalan pintas cenah mah Kang Jod. Kang Jang, gigituan teh musyrik. Ngaduakeun Allah dilaknat ku Allah teh kitu gawe teh. Hayang tereh atuh. Hayang tereh tadi ajakan ku si Ojot. Sarua Si hayang. Ojot cenah ngimpi gitu, Ceng. Ngimpi teh dengekeun sakaya sabaraha sendirian teh tiberah. Jana mah gitu beunanya. Teu bae Ceng hampura we Ceng nya. Dia beunang kadonya. Lain Jod, Kang Jang. Gituan teh eta teh musyrik. Kurang teh hirup di dunya teh. Moal 1000 taun. Ayeuna mah sok geura aringsa pula aya we gituan. Ayeuna mah sok geura hayang duit mah mendingan usaha we. Usaha geus kudu ngojek urang tadi maneh mah teu ngajak. Poekeun paseng tadina teh. Nya Ceng bae hampura we nya. Entah ini beda lain. Anu kitu atuh. Bicara kitu mah. Udah kamu waktu si Ojo di dieu tadi di dieu mah keur ngojek, Ceng. Atuh ayeuna mah. Kan ieu si Ojo ngajakan hayang teh beunghar mah cenah. Ku cenah tempat tuan angker cenah. Kurang kunjung Ayeuna mah umat ulahnya kadek teh salat syukur ayeuna mah Tobat ah. obat teh syukur alhamdulillah. Ayeuna mah Tanpa Aceng sok atuh tadi sekali-kali deui nya. nya. Dang, moal dang. Kadenya. Moal sekali deui Alhamdulillah Gitu. jalan kitu teh musyrik. Gitu. Yo assalamualaikum. Waalaikumsalam sok enggak? Panjat motor teh. Maneh gara-gara na Motor urang rek. ngitu kitu mah. Nah, ayo pacing ah. Nya tuh kade kurangnya. kade we umat ulah sekali-kali deui kitu nya. udah gara-gara nak sujud. Jadi kitu gawe teh alah. Syukur anu badang ujung atuh tadi tuturkeun nya. Alhamdulillah untung di mata-mata. Tadi rada curiga sidikan. Nyadang syukur alhamdulillah atuh syariatna dadang hakikatna Gusti Allah aya pitulung ieu bar tadi jadi arah ringsap Kang Ojot jeung Kang Ujang. Mudah-mudahan we atuh urang teh nya bisa ke depanna mencegah gitu kan kemusyrikan. Ya atuh dang ada tos asar da urang ya orang salat heula sekalian. Ya atuh tos salat urang ngopi ka bumi sekalian ya. Siap. Ya atuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita tentunya di channel yang sama, di channel Nang Haris. Saya Nang Haris, Roni Ojot, Kang Ujang, Ceng Ade dan Bang Dadang juga kameramen. Bang Unu lagi ada keperluan ya Bang Jod? Ya, lagi Tograha ke Bandung dulu. Ya intinya mah ambil yang baik di film ini dan buang yang buruk di film ini. Adegan maupun perilaku ucapan mohon maaf bila ada kesamaan cerita atau apapun juga mohon maaf karena ini hanya untuk hiburan dan mengedukasi. channel Haris, terima kasih. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki itu loh, cari rezeki yang halal, yang barokah. Jangan jalan pintas. pakai jalan pintas untuk menyesatkan. Jangan suka menyekutukan Allah. Ya, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bang Aceng udah sembuh. ya alhamdulillah Jadi bisa menghibur lagi. berkat doa semuanya alhamdulillah bisa main lagi setelah beberapa hari ya Hari, sakit ya. sakit. Alhamdulillah ini mungkin berkat Doa kalian semua maksudnya. Oke guys, kami dari kru channel Nang Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ada. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya Nang Haris. Terima kasih. Sampai